Hadirin wal hadirat anu sami dimuliakeun ku Allah. Jadi sing rajin ke masjid dicontohan ku sepuhna, urang nu janten sepuh ulah jiga bedug. Ibu terang bedug. Sifat tabiat bedug salilana ukur bisa ngabejaan batur. Bedug saban waktu salat disada. Asar, maghrib, isya, subuh, lohor. Komo ya lohor mah disadana kira dalami ngadareg kokolna dititirkeun. Ditabeuh ku petugas di masjid. Gitu suara bedug. Geuning alus suara kokolna kayu nangka carita nama. Ngempring. Nu dibejaan ku bedug mangkat ke masjid. Nu dibejaan ku bedug salat berjamaah di masjid. Bedugna mah ngajedog we di juru masjid. Tah kadang-kadang sifat tabiat bedug entep di urang ari anak dikakeprik sina salat berjamaah inung bapana ngadepong bae hareupeun TV bedug nu kitu teh. Aya di dieu nu kitu. Enggeus da kaciri potonganna geus. Tah kitu. Matak ditamrin eta budak teh. Dididik ti leuletik, diurus ti lelemut, diwarah ti bubuda. Dua tah. Kaum muslimin muslimat sadayana anu katilu tujuan dihitan teh litafriq kanggo ngabedakeun. Aya dua kacamata anu ningalina kahiji al farqu bainal islam wal kafir tarikus shalah. Anu ngabedakeun Islam jeung lainna salat tah henteu. Di urang mah kadang-kadang loba jalma anu pinter kabalinger tong boro dina babacaan dina kaifiyah be dina tata cara salat teh beda-beda. Karek takbiratul ihram we aya nu kaluhur Allahu akbar. Aya nu tepi ka noel daun ceuli Allahu akbar. Aya nu padu dibetot be hareupeun dada Allahu akbar. Rupa-rupa atahiyatna nunjukna anu jeceng kieu anu diutek-utek gitu. Bu mending jeceng mending diutek-utek. Tahiyat maksudna mah anu jeceng kieu assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung ngusap beungeut. Nu diutek-utek matara assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung ka dieu matak sok nanyakeun geuning ente mah tas assalamualaikum teh langsung ngusap beungeut kunaon sih buku aing lieur nya curugnya nya utak-utak bae geus kajen padu salat bae heula gitu. Salat urang tiba heula karek awakna wungkul can jeung hate ai urang teh hadirin jeung simkuring urang malamun salat baha mangocomang ka itu hate mah nyengcang ka dieu. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Cek baham kumaha cek hate duh ieu buka dus geus mapayan deui pajeg geuning keur salat atuh. Pernah gitu? Pernah. Rakaat kedua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim cicilan motor jatuh tempo. Mata keur ruku teh kuduna mah subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi. Kumaha manehna? Aing teh geus 2 ta 3 poho deui jumlah rakaat ge gitu da malaweung. Kadua anu ngabedakeun Islam jeung lainna disunat tah henteu. Baheula mah nyirikeun jalma anu disunat tina ngaran ge gampang. Ayub, Yunus, Zainuddin, Mahmud, Wildan, potongan sunatan. Tapi lamun ngaran Chun Ho, Liang Cuy, Kim On, potongan nu kokocopan. Ta ayeuna mah nyirikeun jalma anu disunat tina ngaran hese. Naon sabab? Pengaruh budaya barat ngaran Islami ge digaranti da cenah teu modern. Di lembur ngaran Ibrahim balik di Jakarta jadi Bram. Di lembur ngaran Soleh balik di kota jadi Acong. Padahal Acong masa kalembe baterai gitu pan baterai jeung ucang Acong.
Keur mah eukeur zaman baheula mah merengaran teh ka anak teh padu hirup. Boga anak opat maot bae lahir anak nu kalima make kias teuneun dina tempat sampah. Aya nu ngarawatan berengaran saha? Naon deui? Geus loba bae pokona. Padahal kewajiban sepuh di mana budak lahir salah sahijina wa ayyuhsina ismahu berengaran anu hade. Naon sabab saha nu terang anak urang teh bising alus milik sanajan sakola teu luhur dadag sampe rupa hade dikawin ku menak dikawin ku pejabat ditikah ku camat jadi ibu camat dikawin ku bupati jadi ibu bupati didahuk ku gubernur jadi ibu gubernur ari ngaran goreng waya sambutan cek protokol berikutnya kita simak sambutan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi yang terhormat Ibu Runtah. Aduh ngagejelig karunya kakurungan anak lain naha-naha. Punten sing kasebit nami kasebat tempat. Nu atos mah atos kapayun. Tak jadi kahade Pak Hajat Ibu Hajat ngalangkungan hitan tafrik. Bedakeun eta budak ngalangkungan ciri nu mandiri salat jeung hitan. Budak hayang bener bapana ka bener, budak hayang soleh ibuna sing solehah. Ai ibu nu ngariung di dieu palai janten istri solehah suganta can. Ai palai mah da encan. Urang bejaan mungpeung ka dieu. Pidawuh Kanjeng Rasul ari ciri istri solehah teh aya 3. Kahiji idza nazarta ilaiha saratka di mana salaki neuteup kana pameun teu ibu, ibu malik neuteup ka salaki. Akhirna salaki jeung ibu pateuteub-teuteub. Cek Arabik mah pandangan pertama awal aku berjumpa apa gitu. Mencek ibu cici cangkurileung mah kieu. Tetep dede moal burung di pisono hate kuring moal benang di bobodo daun hiris saksina nu ngemplo hejo aduh padaman diantosan tibareto gitu gitu. Eta teh lamun di geroan kusinen mah Pak Hajat kudu teh 20.000 mah. Tapi di geroan kusim kuring mah teu kudu mere amplop di duitan. Naon saobna? Engke bayar balik. Ngaganggu ieu mah. Jadi istri solehah mah di mana enjing-enjing salaki bade angkat damel ka sawah, ka kantor, ka sakola, ka bale, ka pasar, ka kebon, siapkeun sarapanana, siapkeun leuteunana. Tawarkeun ku ibu ka salaki, Pak, bade teh tubruk, bade nubruk teteh. Ulah ieu mah boro-boro nawaran ka salaki, salaki can ngomong geus dipiheulaan. Bapak sing hayang nginum mah nyokotan be ku sorangannya da geus nyaho ieu pan kawin ka kuring teh lain sapoe 2 poe. Aya awewe nu kitu di dieu. Arah bohan teu atuh. Lumayan tambah tiris. Saur Kanjeng Rasul lamun istri isuk-isuk nyuguhan cai ka salaki maka pahalana sami sareng mangkat ka Mekah. Alhamdulillah. Ayeuna mah ka Mekah teh cukup ku gaduh artos daftar tungguna lami Kabupaten Kuningan parantos 15 tahun. Jamaah Kabupaten Kuningan alhamdulillah insyaallah kloter 47 2 September bakal mulang ka Lemah Cai. Kloter genep 4 tanggal 5 September, kloter genep 8 tanggal genep September. Mudah-mudahan sarehat sadayana amin. Sakali deui jadi ka Mekah teh zaman ayeuna mah teu cukup ku gaduh artos daftar tungguna lami keur meukeur di urang mah ai daftar ka Mekah teh nungguan kolot umur 50 tahun 60 tahun kakara daftar nungguanana 15 tahun mata kadang-kadang wayah mangkat teh eta foto lain dina paspor tapi geus aya dina surat yasin da kolot teuing daftarna. Aya duit kali daftar be ka bank aya nu nyingsieunan teu jadi daftarna teh sabab di urang mah mitosna teh Pak Haji Mor kental kene aya kene bahasa ade
baru ka Mekah mah lamun di lemur pernah nyarekan kan ditu bakal nyarekan. Pana anu ngomong gitunya. Lamun di lemur pernah nyabok cenah ditu bakal anu nyabok. Bohong. Atuh lamun kitu mah kumaha teh lamun di lemurna tukang nyunatan. Balik teh wah tunggul-tunggulna acan rabu kari akarna we wungkul. Gitu. Hiji. Kadua ciri istri solehah teh in amartaha atau atka. Men salaki marentah, salaki ngajak, salaki aya kahayang taat turut. Teu beunang nolak kana kahayang salaki, salagi ajakanana luyu jeung hukum, teu sulaya jeung agama, sapagodos jeung tetekon hukum Allah. Ajak beurang mangga. Sore oke. Peuting mari, isuk hayu. Ka masjid, Bu. Beda pikiranna ting calengir mah. Termasuk diajak sare kudu nurut. Ai pameget mah Bu, kadang-kadang lamun aya kepalai bahasana tilu macem. Kahiji togmol langsung. Mah, asal tariris gini sare yuk sore-sore. Langsung. Kadua bahasa isyarat, kode. Ibuna jam 8 di ruang TV keneh. Nuju nonton si Aulia jeung si Rehan. Bapak nami helaan ka kamar, di kamar jegroh we dedehem. Ta eta teh isyarat kode buru-buru samperkeun bisi aya kapalai. Ulah salaki dedehem geus 3 kali kalah nyelengkeung ti ruang TV. Bapak mengpeng sore meuli komik gerak gonok salaki teh. Sugan hayang komik. Begitu salaki disamperkeun teh ngomong, "Mah, bapak mah obat dehemna sanes ku komik, da komik mah ina mah tos teu aya." Kunaon atuh Pak? OBH. Aya obat batuk OBH maksudna. Ngeres wae. Anu katilu sakapeung ku bahasa sisindiran. Sim kuring mah padaman kapun bojo sakali-kali sok ku sisindiran. Mah, aya naon Kang? Mobil Fiat, mobil PW, akang teu kuat hayang dahar kan begitu. Jeh, serisina ha? Oh, teu nyambung hayang sare maksudna mah. Tamatak para pemuda lamun rek nikah neangan pijodoheun kahiji kudu solehah, kadua kudu pinter usaha. Ulah pinter neangan duit. Sabab lamun boga pamajikan pinter usaha di mana geus kawin, bisnis, dagang, gawe, mantuan salaki. Aya penghasilan tambahan. Tapi lamun boga pamajikan pinter neangan duit, bapak neuneuh duit sakitu bunina kapanggih bae. Atuh udah pinter neangan duitna, na dompet ka koreh, na peci kapanggih, dina dashboard motor dicokot, garong bae gitu-gitu teh. Gitu. Jadi sanajan salembur, sanajan sadesa, istri mah nu penting taat turut jeung biar marah mainna ka salaki. Mencek Mang Eye maalokna Ibu Cici Cangkurileung dina kaset sok ngahaleuang ki geuning. Sanajan istri ti desa mama estuku mata kabita menimut mata kairut menseri mata kataji. Bener. Wer beki. Mang Eye gitu sorana. Beda jeung suara Kang Ibing, terang Kang Ibing. Pelawak di Bandung almarhum sok dionang ceramah. Ciri khas Kang Ibing mah suarana teh di tengah-tengah ti koro, matak lamun nyarios teh ngosom. Kaum muslimin muslimat sadayana jauh-jauh sim kuring dionang di Bandung kali teh pikeun ceramah. Lamun sim kuring ceramahna salah tong nyalakeun sim kuring. Anu salah gede mah panitia. Naon sababna si Ibing mah teu kurang teu leuwih ti artis, pelawak, bintang film. Nah dek dionang apa dibayar. Aya di suara si Jenong bobodoran sareng putrana Padalang Dadan. Putrana Padalang Abah Asep Padalang Dadan. Si Cepotna pura-pura jadi Gatot Kaca, si Jenongna pura-pura jadi Sinden. Cek si Cepot, sapa mendeli pun Gatot Kaca dina gendingna pun macan uculala dia. Aya cek si Jenongna teh, sinjang kirut sejatining wayang anu burut nuju ngadalang. Gitu. Katilu ciri istri solehah teh wa in ghibta anha hafidot hafi maliha wa nafsiha.
di mana salah kita ya di bumi ibu sing bisa ngajaga ngaraksa harta jeung kahormatan teu beunang diumbar ka mana-mana cek si siniran teh mah kacapi tina tangkal nangka paseukna dipasagikeun mun salaki keur usaha aya nu menta eta ulah dibikeun tah lamun tilu ngagantung dina kolbu para ibu disebut mar'atun solihah istrina solehah pamagetna soleh moal henteu boga anaknya dididik jadi anak anu soleh maka ngawujud sakinah mawadah warohmah sakinah langgang mayang ayam tangtram cecek pancek mawadah pinuh kurasa bogoh warohmah rasanya jadi bogoh jeung nyaah teh beda